Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana littiba'i sayyidil mursalin wa ayyadana bil hidayati ila da'aimiddin wa yassara lana iftiqa'a atharis salafis salihin hatta tala'at qulubuna bi anwa'i ilmi syar'i wa qawati'il haqqil mubin wa tahhara sarairana minal hadathil hawadithi wal ibtida'i fid din. Ahmaduhu ala ma manna bihi min anwaril yaqin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu Muhammad idza kana yaumul qiyamati kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim ghaira fakhrin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minasy syahidin wa lima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sakabeh manusia anu hirup di alam dunia, urang kabehan tang tuna hayang salamet dunia, hayang urang dia salamet dunia akhirat. Jacalalager ngomong nama hayang ka surga hayang ka neraka teu araredan jawab nama. Kabeh lamun jelema ditanya hayang ka surga hayang ka neraka pasti jawabna hayang ka surga. Hayang salamet hayang cilaka pasti jawabna hayang salamet. Nu tukang maling ge hayang salamet, kuat nanya ka dukun kamana cenah penting ya aing kudu liar ulah ka barat dia kaki dulu bae rengsek dia ku hansip ka barat mah sakitu nu maling komo urang jalma mukmin hayang salamet pala hadirin di dunia hayang salamet di maka iyalah urang atuh penting ieu keur nyieun jalan salamet. Maka dititah ku agama keh ngadoa tiap tos salat Allahumma antas wa mingkas wa ilaika ya'udus lah nyaona ge kadaun salam doang ieu sigana tukang wudu kabeh urang dia ieu sebab hirup mah pangeunah-ngeunaheuna salamet. Lamun salamet atuh geus pokona asal salamet beh salamet tina pancabahya, salamet tina huru-hara, salamet tina hutang, ngeunaheun hirup mah. Ieu urang kumpul di dieu kuari keur neangan cara salamet. Di antarana hirup mun hayang salamet kudu mahabbah, cinta kajungjunan alam ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
Insya Allah ulah ditanya urang nangerang maja tiap tahun muludan cinta ka Nabi ulah diomong pasti cinta, cinta ka Gusti Allah ulah diomong pasti cinta, sanajan jeung degel-degel, sanajan jeung bararan nararak jata rumasa. Maka urang hadirin wal hadirat keur neangan salamet, berarti mun hayang salamet ialah diantarana kudu mengikuti tindak tanduk junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Sehingga cek Allah dina Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya sawarana ge sasangakan kado tadi. Kula mangan tilu siki kipu doli menang meun seberapa puluh buah itu sikina. Ajak aja menang geus mabur. Wallahu alam bimuradih. Cek Gusti Allah, qul ucapkan ku anjeun ya asyrafal khalqi wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, lamun urang dia ngaku cinta ka Nabi, lamun urang dia ngaku cinta ka Gusti Allah, maka syaratna fattabi'uni, kudu mengikuti tindak tanduk Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mun nyaritakeun akhlak Rasul atuh moal anggeus alam dunia. Dunia geus beak, daratan jadi penah, lautan jadi mangsi, akhlak Rasul mah di alam can beres. Kunaon? Kumulya na akhlak junjunan alam. Maka alhamdulillah urang dia penting ieu ngayakeun tasyakuran, muga-muga tasyakurna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Terus lamun urang memang cinta ka Rasul, mohon mahabbah ka Kangjeng Rasul, mengikuti tindak tanduk Rasul, cinta ka Gusti Allah, mengikuti Kangjeng Rasul, naon faidahna atuh? Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka dosa urang ku Allah bakal diham. Rumah satu loba dosa. Urang mat unggal poe nyieun dosa, isuk nyieun dosa, sore nyieun dosa, tengah peuting nyieun dosa, unggal menit nyieun dos. Padahal ieu mata nagih, ieu bakal nagih, ieu bakal nagih, kabeh seluruh anggota badan urang jaga di poe kiamat bakal nagih. Cek mata teh kunaon aing ku dia dideulekeun anak-anak tiktokan bae, cek kipu doli ge. Kunaon aing didelekeun aku dia kana HP bae, kana TV bae, teu didelekeun kana kur. Aya benele Quran paling ge 10 menit 5 menit. Terus ka ditu nama ngomeh HP deui ba. Jajelema ku ari mah kitu, lamun katinggalan tasbih mah moal ngomong, tapi katinggalan HP pot babarak bagan. Bener teu? Iyalah jelema ku ari pala hadirin wal hadirat. Tuh bakal nagih, mata bakal nagih, irung bakal nagih, jeli bakal nagih, sungut dikunci ku Allah. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sungut mah bu dikunci jaga. Sebab sungut mah aya ngabohong pangabeuki aya bener kakapeungan. Kadang-kadang urang mah kadang-kadang hidup loba teh ngabo. Anak tileleutik dididik titah ngabo. Sok ibu anak ceurik, cep aya jurik aos aya jurik. Cek anak mana mah jurigna dikiceupan bapana geura mabur kaluar birik kerowotan. Bapana so tah jurigna kadang jurigna salah ke dijurig-jurig. Berarti gitu mah teteh pemajikan juri gak gitu mah.
urang mati leletik di tangga bohong anak contoh neng ka dieu aya naon mak engke mun beurang aya saya mah mun nyaho eta tukang kredit emang kumaha kitu mak atuh panyaho sorangan bapak dia ku ari teu usaha lambak lumbuk bidong lamak buruk nya tuh bae gede sareukseuk aing cenah usaha pan teu mana aing ku ari keureuneuh deui Masya Allah pan bapak dia teu usaha aing boga hutang kene eta meunang nyaho semat ya engke eta tukang kredit bejakeun emak eueuh emak ka mana tuh neuk nyumput tah kitu nitah ngabohong apa henteu nitah ngabohong apa lain ih ti leuletik kene nitahan ngabohong ka anak bener bae ari barang isuk-isuk teh jam 10 aya tukang kredit assalamualaikum waalaikumsalam neng emak aya teu aya pak ka mana cenah gerek nyumput ja budak leutik mah jujur iya mata anu ngomong leungeun anu ngomong para hadirin Masya Allah maka ketika ditanya leungeun misalkan pemuda balik nganjang jam 3 maling dangdur tuh seserian nu pernah mah ieu oh saling pernah yang baheula begitu ditanya teh bener dia maling dangdur cek sungut henteu kitu tah sungut mah henteu Gusti teu bisa leungeun jawab bener Gusti abdi balik nganjang jam 3 lapar jatuh gablek duit imah geus dikuncian kapaksa maling dangdur numang kemod waduh kumaha huntu bener ngarauk-rauk abdi Gusti dangdur atah jam 3 cenah tuur kumaha bener kot dakar abdi nyebut lagi Gusti jadi gebah kudu bogana nih kumaha ti koro Gusti meh bae kula kaplak beuneuh cai mah cenah kabeh ngajawab bu terakhir pejit teh kumaha pejit di urusan gua abdi Gusti sapoe sapeting terakhir pamungkas jubur nu ditanya kumaha bur atuh aya waya subuh gududugna mah cenah jakasap-kasapna mah dadangdeur moal bisa ngabohong ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid tepati-pati jelema gerak ngucap kabeh hadirin bakal tertera sebab aya 2 malaikat intelijen Allah malaikat kanan raqib bagus amalna raqib anu nyatet goreng amalna atid anu nyatet moal bisa kukumaha mata anu ngomong irung anu ngomong jeli anu ngomong suku anu ngomong moal bisa pala hadirin wal hadirat nah iyalah urang cek mata kunaon aing teu didelekeun ku sia kana Quran kunaon aing teu didelekeun kana sifat 20 kunaon aing teu didelekeun kana kitab berjanji kunaon aing teh didelekeun kana anu teu pararukuh tah makana pernah aya wali teh ye eta wali nu hiji hayang buta nu hiji mah embung cek wali nu hiji kula mah hayang buta mementa ka Gusti Allah ih cek baturan naonan dia aing mah embung buta ih aing mah hayang buta naon sababna sebab loba timbulna maksiat loba timbulna syahwat gara-gara neuleuh coba lamun teu neuleuh atuh moal boga kahayang bener teu hayang mobil Avanza gara-gara neuleuh tatangga hayang kongkorong gara-gara neuleuh di pangajian hayang baju gara-gara neuleuh dina HP mantak cek eta wali kula mah teu hayang kula mah hayang buta sebab biang keladi maksiat biang keladi timbulna syahwat pemuda jeung pamudi terjadi perzinahan di mana-mana gara-gara neuleuh mantak aya paribasa dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke laut dari mana datangnya zina dari mata turun ke kanzut atuh deula be gara-gara neuleuh bogoh otso teh si Udin kasih maman gara-gara neuleuh iya ku neuleuh teh hayang imah gedong ku neuleuh tapi aing lamun buta mah cek eta wali aing teu loba kahayang oh cek wali nu hiji deui aing mah embung buta laju bek aing salat nincek teh kotok ka galeh ku aing cenah engke aing teu sah salatna nu hiji mah hayang buta nu hiji embung buta oh ternyata buta di dieu ialah buta hatena lamun geus buta hate barabe
hartina buta hati hatena modar lamun barang geus modar hese apalah arti setrum apalah arti bolham seribuat bolhamna seribuat sound system bagus apalah hadirin lamun mati setrum hurung moal lantaran mati set ibu bapak boga mobil anyar tidaklah tapi paeh atau jangan naon kudu ngadorong-dorong nyapekeun penumpang ibu boga salakinya kasep nya bager nya beunghar tapi barangna paeh ngulapes doang terong dileop waduh mohon maaf aku bisa nangkarak saja sebab barangku mati bagaikan terong dileop kasep tinggal kasep beunghar tinggal beunghar apalah arti barangnya mati saudara hese barang geus paeh mana naon ge horeng kos kitu atuh lain buta mata ai buta mata onam pala hadirin wal hadirat yeuh nu barabe ge buta hat Masya Allah atuh buta ieu onam buta mata mah urang kadang-kadang bisa nyelukan kadang-kadang minta tulung tapi kadang-kadang punten ieu teh nya kadang-kadang lain keur ngetakeun ya kadang-kadang nu buta eta kadang-kadang deui gede gengsi deui manehna ge bener ditungtun moal dekeun nu buta mah hayu naon sih gengsi manehna nyabrang di galengan gujubar belabu kumaha ngomongna ai cenah urang ieu cahi ieu sawah loba cahian nya cenah gengsi kadang-kadang nu kitu mah eta nu buta nyabrang kuat sembarangan torolong bu tak kamari di dinya tah di pasar Baros waktu tukang ojek bat atuh cing cikikit mobil ngerem cek tukang ojek kot dirau ku genepan dasar cenah jelema teu boga rumasa nyaho cenah teu neuleuh mata nyabrang sembarangan ih mah ngajawab bari jeung watados teh wajah tanpa dosa aya naon darara ribut atuh kumaneh nyabrang sembarangan aing sampe leset ngambelan kumaneh ndek naon tuh diributkeun ih nyabrang cenah aing nyabrangnya ribut heuh bisi katabrak terempan aing mah mobil mah itu mah jaya supiran ieu keke deuleu aing ngerem aing manusieun ge mobil cicing katabrak ku aing jadi bisa antas eta jawab nama eta bener pinter jawabanna pinter dibere gogodoh panas main huapkeun bae panasnya kak teu cocok lain yang ceu nangka aing teu cocok ceu nangka aing teu cocok ceu nangka cenah ieu mah horeng panas kuat teu cocok ceu nangka cenah bener dahar maena bu sayur herang sayur asem kobokan nu diuyup kobokan cek batuna hai kobokan ieu mah kumaha jawabna atuh masing-masing ka hobi lah tadi pinter eta jawabna Masya Allah terus ya kula mah kawin mau nungguan kori can datang kula target kula matung geus saja matung geus kula ngakan kadung geus kula mah ya terus ya iya kula sabaraha kali ka dieu ya Allah ja ih naon teu bosan gitu atuh aing nu bosan ka urang dieu beungeutna kieu-kieu keneh tiba baheula ondang deui cenah Ki Jamal ondang di Ki Jamal aduh kos sataun ngundang kula cemacem bae eta tah gara-gara tah Kiai Kancil tah guru kula kintan we Masya Allah terus ya irung nagih mata nagih sagala-gala bakal nag maka pantes segang jeung Rasul iqtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla hiramika ndek ibadah maka Gusti Allah meungpeungkeun ngora memeh datang kul geus kolot mah borobor loba pangaruh diuk aruh hudang aruh bener teu ya Allah jengkol baheula mah aing ngeunah cenah kuari mah dibebek ka dieu dibebek atau dikulub atau diseupan geus ripuh geus kolot mah ulah aja baroni ibadah barang hakan hese bah neurak teu neurak aing dala untuk aing sareueuh eta pamajikanana salakina gengsi abah neurak kana ranginang atuh neurak aing mah pan geus huntuan atuh ku aing digelong diheum-heum eleh ku bae diheum-heum laas ku make ka aing he ranginang sakitu heurasna diheum-heum peot
maaf buek kakak diheum-heum buek kakak kana kokolor diheum-heum ih sanajan heuras peot ulah haram jadah doang agama kolot dilawan pinter kolot makalna ih bener kolot mengeureuh ya tapi kena kaclek reuneuh deui ih siapa tolol haram jadah doang moal mah ngalawan kolot mah mantap ulah sok ngalunjak kakol awas sagagagana budak ngora mohon maaf menang sebretan doang budak ngora mah bener teu patutnya mantap kudu hormat ka kolot mengpengker ngora anak ibadah mah Pak huntu rapih kene maca Quran seger kene ceuli normal kene coba ke kolot ceuli geus kurang denge hah deui nya hah deui geus mulai dikurangan ku Allah nikmat huntu geus beak teu permisi acan caroplok pala hadirin kulit ngapeotan komo ibu geus kolot ieu ulah sok loba dangdan tadi ceuk ulah sok memek bisaan bae tak ipu dolinya ampun hei bo enggak kalau tak tuki mas aya bae eta ku hayang-hayang teuing tarigu bae ka dia kayak guna gitu sabab sanajan bedak mahal teteh kulit geus peot mohon maaf lain bedak teu mempan kulit teteh sudah tidak bersahabat dengan bedak di kandelan bagaikan oncom supaan geus moal endah ieu mah jelema kuari ku ampun kula bener nanti geus aya halisan dikerok menangnya Gusti Allah dikerok enak dijieun mana lempeng set bagi ih cek malaikat tolol dia aduh tadi be halis ulah kudu dikerok deui lempeng di set ondangan jam 12 beudang atuh ngaracak pegat sabeula halisna ka dieu tuh euy mata ke sekolah kudu loba rumas sih gagabah terus jing keur ngora memeh datang kok geus kolot mah borok matake para pemuda kasep bager bujur hauk wayahna endek ngaji keur ngora endek berjamaah keur ngora geus kolot mah boro-boro lamun jelema keur ngorana rajin ibadah geus kolot ngedul bakal aya pangsiunan ih atuh lain guru bae teh pangsiun roe keur ngorana masyaallah duha main 8 rakaat tahajud 2 rakaat bau awabin sholawat kabeh digaras terus main mah ya Allah aya geus kolot ngedul loba pangaruh ngaranna loba geringan loba penyakit ta eta bakal aya pensiunan geus kolotna lantaran keur ngorana raj orang mati balik geus kolot be kakadang abah kunaon abah yang ngalaudu cai panas cai tiis atuh cai anut dia goblok dek dileo baing meureun oh nya terus bah abah sang ngareupkeun ka kiblat abah mah lain rarasaan kuari kuari geus lain rarasaan teu ngeunang akan tai-tai acan aduh ngakan uya arasin ngakan cabe darada ngakan gula aramis ngakan tai ceuli pait atuh jelema cager dusun tah atau nak naon tai ceuli ku teh dirasaan da tiba lagi pait tai ceuli maka mun tai ceuli cenah amis mun teu dirubung sireum ceuli kakak aya pangajian di dia hei kawing aya pangajian pemuda ngaji ulah geng eta nu mau bodoh penyakit gengsi hese penyakit gengsi mah santri urang delekeun ulah sieun dihina diledek ku batur lamun keur masantren ulah nganiatan hayang jadi nanaon cekolot ge mun urang masantren ulah nganiatan jadi nanaon tapi ketika balik ka imah ulah sieun teu jadi nanaon kadenge haram jadah doang kitu mah ulas nganiatan hayang jadi nanaon tapi balik ka imah ulah sieun teu jadi nanaon minimal mandian nu modar maka pake ih dulur kula tuh di pamarayan mandian nu
salembur kamari kerusum corona nu pae 9 manehna doang ustadna watu kuat lodoh leungeun manehna nu pae bae bau cenah dengan kula ka haji cenah kuat emper kula cenah kurang kitu manehna nu pae saminggu wae 9 poponira cek kula atuh untung meureun kitukeun kakak meureun menang BHS diberes ku keluarga almarhum boro-boro nu modal lagi kepala kuli jaket becina tudung laken belepis betul hayang kula make lagi cenah laju dicokot bae dicokotnya ku kula lah lumayan bae cenah tuh mantak santri mas santren ulah nganiatan jadina naon ketika diimah ulah sieun teu jadina naon minimal ngajampe nu nyeri huntu gagah apa nu menta cai ge ka kula aya jelema guragiri pamajikan ngajuru ya Allah ya Rabbana karim kot gedebag-gedebeg manehna kayak mah kula bengep banget lagi bah Assalamualaikum enak kula enak haji kula minta tulung kunaon minta tulung atuh kumaha minta tulung kunaon pamajikan kula ngajuru ndek ngajuru atuh kadi itu kabidan kunaon kuari mah bubu di bidan agar di bidan sebab cek bidan ieu kode lamun teu kaluar 1 jam ieu urusana di sesar kula ti mana waduh terus ka dia minta cai ngabadeg cai cai mah tuh non eueuh di bidan lain deui cai jampe maksudna cek kula ngas ieu cai mang moal dijampean ku kula nek nyokot ilmu kolot baheula bae aju kumaha kieu cek kula daek bae ku mamang amalkeun teu daek sabodo kumaha kitu cenah haji mamang geura kakobak ka ditu terus kumbah eta bobogaan mamang nu bener cenah haji ulah sekolah legaan dia tengah ada kakek haram jadah doang pandia minta syariat atuh ku ari poin dipagahan yakin tante aya teh yakin ulah geura baik kitu cek manehna eta daripada disesar meureun cek ulah kumbah eta barang mamang di kokobak itu tuh terus ka haji atuh tandean deui asupkeun deui eta ngaranna rujak kanjut mana menang dan 2 menit wer bae di kubah koplok eta bae cenah haji rada kiru saeutik teh ge mantak ibu-ibu bisi salakina ibu teteh keur ngaju ieu keur ngaheujeun nya cek salakina ieu mah cai rada kiru kudu curiga ku ari mah waduh bener barang kunaon geus kitu hadirin sadayana ieu cenah haji atas geura jampe nah barang-barang mamang dikumbah ku mamang nu nginum pamajikan mamang atuh emas bawa ka ditu mau dijampe deui tok kudu make jampe ilmu kolot baheula mun teu keluar kakara ka dia dijampe ku aing men cenah haji dur ka ditu maena menang setengah jam maena ngebel Abah Haji enak alhamdulillah pamajikan kula keluar salamet manjur rujak kanjut haram jadah tuh santri saya ulah gagabah iya ku ari loba nu karari HP kamera ieu itu lok seletor ka aing ban kabeh ieu eta kula nelena YouTube ieu ja aing malulu ieu mah nyasa nu ngasup-ngasupkeun eta eta nu kari itu tah nu tilok setor teh aing salaman mah jang kot depan-depan Abah Haji damang meureun bae untung ti aing haram jadah doang hat esuk pagi teh aing muludan aya di dieu muludan di Nangerang di rumah Pak Awing kabawa ka awingna ge eta terus makana pemuda mempengaruhi orang kasep bager hayu gerak belajar usoli ngaji nangis hiji rukun sholat rukun wudu sifat 20 enggas ulah luhur ngajina jak ulah mati baheula ge tilok di luhur tah ngaji suka datang al mahoni atuh teu dihandap bae ulah mengaji kitu bah eta banyak enggas ngajina urang mah eta bae praktek sok mantap kolot baheula mah aing ngomong tia aing mah dia eta cenah odah ka anakna eta janah kan Nurjanah Sutiah Mutiah Rodiah
Sarna, Idah, Rohmah, aya gitu. Bagus eta ngaran Rohmah. Itu Rohmah eta kan istri Kangjeng Nabiullah Ayub. Bau pohara. Urang mah gengsi di aranan Islam teh embung. Ieu mah ngaranan anak coba bae. Pamajikana ngaranna Tisna. Salakina ngaranna Tana. Ari anak naritna. Cenah cek tetangana bitisna pasok di bibian bayi ya. Bitisna ka mana cenah matana nek mangtana dilangsungkeun bae ka mana cenah matana. Pukul di ditu cenah di kamar mandi keur ngumbah hulu siritna cenah ih. Borok meureun siritna. Ulah cong ngiri icih. Ah kih dia dinya eta. Asana ibu hangseur. Pokoknya jaga kawing lamun muludan ibu hangseur urang dijaga di hari eta. Bu pak euy mangpengker ngorap kasep pamuda bager bapak-bapak ibu-ibu mangpengker ngorap meme datang kol ndek ibadah ka Gusti Allah sihataka qabla sakomika mangpengker cager meme datang ger gas gering mah borobor nek kumaha bagus gering mah ya Allah ya Allah ya Allah ndek sodako mamang pengker boga meme datang mis emang Islam tadi kan maju nama kia nu beungarna pelit nu miskinna gede omong nyacengnya pas nu miskinna gede nu beungarna coba doang kawing tuh bager jol kiai melahkeun kadu ngan eta aneh tak cek kawing cek ulah iya kado bagus amat bagus ya nah amis kiai cenah ya juki pedoli bisa beta di iya kawin cenah kadu naon ya kadu ngerang poet ki jamal urang Pandeglang ieu mah aing urang Tangerang cenah ampun cek ulah iya beneran laju eta kawing pinter bae cek kawing cek ulah meureun kawing ieu meunang meureun mawa pugu cenah kado di dieu mah bebas ngakan tapi teu meunang mawa cenah sok pundung haram jadah doang lain kulam bisike doang iya kedatang ka imah beteurap pamajikan mau kadunya cenah pan aing disalahkeun eta wani tanggung jawab hayu coba pasea kula aduh kadieu cek pamajikan mau bauna doang tegablek ka isin cenah kitu doang cenah lain nyorang pan aya jelema salakina pelit meuli kadu sorangan bae barang betul abdi mah asik cek pamajikana ieu mau kadu cenah masyaallah pasti naon kadu dia mah bauna bae tah barang tengah peuting salakina hayang meureun tiris mah tuh coba ka dieu colek be tah bauna bae aing bisa digitukeun doang ieu haram jadah doang awas kudu tong jawab ka mana ieu heuy ka mana hei jam seberapa ya Ustaz Darwin tuh datang ayah tuh motorna tadi telepon tadi terus dibelokan mana buat belokan atau kamar kadi itu ketiri kajantik cikannya kadi belok sebar kali belok atuh kakak tuh jeung kencang terus ndak sodako mah pak mangpengker boga meme datang mis ya muludan mangpengker aya mangpengker hirup mangpengker gablek geus paeh manaon nu dibawa eueuh jelema gagah jelema hebat boeh nu dibawa mah bener teu nganti lu lembar nu dibawa boeh ya Allah abruskeun kana kilungan tempelkeun pipina ya Allah Rabbana Karim lamun jelema na boga amal ibadah amal anu soleh waktu di alam dunia ya Allah eta taneuh ngagupayan pak cek taneuh geura ka dieu anjeun tenang bae leutik ka deuleuna kuburan balik nu nguburkeun kula bakal dilegakeun ku Allah kitu tenang bae anjeun mah torojol malaikat rahmat cek saha di kuburan darehe pak
ram eta di kuburan rame ya Allah tarojol belamun eta jelema boga amal soleh mah ya Allah nya kasep mun lalaki nya seungit nya geulis mun awewe maitna mun awewe nya geulis rupana engke eta nu makhluk Allah na teh begitu ditanya saha ari anjeun meuni geulis kieu atau meuni kasep kieu kula teh baheula salat anjeun masyaallah ari anjeun saha meuni ruhai kula teh iya ye baheula ngaji anjeun teh masyaallah ari anjeun saha meuni nyorot aing mah neon masjid pan bareto masjid lampuan dibeli ku dia 1000 watt ieu lah aing ku ari cenah ari anjeun saha meuni hurung aing mah granitna anjeun saha kasep kan peuleuk aing mah semen ulah ngomong cenah hayang ngomong eta kabeh ka kabeh ngararomo ya Allah ari anjeun saha ya Allah rada kuning-kuning rada peuleuk ieu aing mah cau geujelah muludan baheula cenah waru cau para manuk dibikeun ka kiai haram jadah doang geura aing kawin lapang ke tengah jalan kieu ya Allah kumaha eta geus anjeun mah ketika datang mungkar nakir cicing bae kami nu bakal jawab pertanyaan anak begitu cek malaikat mungkar nakir marrabbuka salatna jawab Allahu Rabbi wa ma nabiyuka sumbangan muludanana jeung maca salawat jawab wa Muhammadun nabiyyi wa ma imamuka tadarus maca Quran waktu keur di alam dunia jawab wal Qur'anu imami ya Allah wa ma qiblatuka Masya Allah ganjaran ngajina jawab wal ka'batu qiblati cek Gusti Allah hei orang soleh naumatal arus silakan anda tidur bagaikan tidurnya panganten anyar wapanira eueuh deui pangeunah-ngeunah pang pelem-pelem pang nikmat-nikmat panganten anyar deuleu panganten anyar mah mitoha bager kene adi ipar ngahomrat kakak ipar ngahomrat jam 8 masuk kamar dahar jeung bakakak jam 10 ngebongkar bakekok ya Allah pengenahan siang deuleu masuk ka panten anyar mah bau kembang melati Masya Allah sepiring bet anyar bujur pamajikan ampul-ampulan susu mengkal doanya bocing calo truk Masya Allah ngobrol salaki jeung pamajikan di jam 8 penting beledug besubuh cek salakina nah cek pamajikan neng naon eta atuh subuh neng meuni teu karasa kumaha spray pabaliut guguling geus mental ka mana boa kunaon ku ngeunah-ngeunah ku pelem-pelem jadi panganten ya Allah jajal asup ka kamar nini siang bau balsem pindah ke wahyang bau sepah nah kumaha tapi eta ibarat tos kitu artinya ketika jalma orang soleh geus teu ditakon deui ku Allah eta jeung jalma anu soleh jeung solihah waktu di alam duniana wa amilus solihati sok daek ngamal anu soleh tapi lamun jalma dorakman jadi dorakman mah eta dorakman tina doraka 3 kilo keneh ka ditu terus lamun jalma doraka salat teu beuk ngaji teu da jeung tatangga teu ak ya Allah Masya Allah jeung tatangga pahewa beda milih lurah tolol batul nun jadi lurah kumaneh nu ribut geblek sanajan dukungan urang meunang ge pan nu meuleuh bias mah urang bae jah henteu manehna bener tenan naon dek hewa manusiawi ulah lewat di 3 poe ieu mah kabina-bina 7 turunan 7 turunan 8 tanjakan 10 tong turunan terus ka ditu kunaon teu hayang cenah imam moal papatan naonan misalkan milih lurah kamari minggu ya be ira be milih lurah ya
tadi mencima contoh iya tadi tak misal contoh tah kamari Paneglang kamari Lebak pertama Tangerang terus Paneglang terus Rangkas Bitung terus urang Serang contoh iya tapi tak nek hewa mah tilu poe bae manusiawi aya nafsuan Senin Salasa Rebo eta urang nu eleh ditanya kudu meunang teh poe Senin tah teh ka mana karep nanyaan be dia kaing yang naon dia nanyaan be kaing sareusek aing ka dia ih kuat pamarahan kuat kerentet geus tak Senin Salasa ditanya deui teh di mana atuh ti Buri deuk naon dia nanya aing bae angsat doang dia cenah Salasa Rebo Pak teh ari murudan teh di lembur anu cenah malam atuh teh nyaho pugu tanya ku dia kunaon kitu aing panitia lain dia Senin Salasa Reb Kamis ditanya deui teh ka mana ka pasar ih pan kuari mah ngajawab pan teteh kuari mah cenah ngajawab oh cenah aing kamari mah sareuk-sareuk aing ka dia dukungan aing eleh aing enak cenah ih aing kuari aing henteu cenah kuari mah aing lah aing sieun aing ceki entan ge lamun urang cenah keur pahewaan jeung tatangkep ae neraka bagianan teu sanggup aing cenah jadi kuari mah tewa ka kula atuh henteu lah geus aing kamari hendak na 3 poe bae lanjut teteh kuari ka mana ka pasar pan beurang amat sih atuh tiba-tiba mararehe cenah ih bener teuing tah saya ngajawab eta jelema kitu bener teh moal atuh heup atuh make teuing di benerna teh cenah ti mana ti pasar pan cenah leumpang bae piraku cenah kudu guluntungan hatina mah teh naik ojek meureun eta nu kitu bener teh ngaranna doang aya jelema minta anak cau kak kula minta anak caunya atuh ka ditu dia ka indungna cenah oh Ramjadah dong. Jam sabaraha? Aing. Jam 11. Tadi kula ceramah jam 10 lewat 3. Kuari jam 10 kurang 7 berarti 10 menit deui. Aya keneh kadona kawing. Wah cicing sia aran jadah doang. Mang melikeun teu ngongkosan moal ngaberkatan ento. Kawing aya keneh kadona kawing. Aya cenah kiai di dia mah kadu teu beak-beak kadu Rahman cenah. Oh. Eta mah kadu Rahman nya heuh. Kadul sirat cenah. Kadul hak di kitu nah. Ulah inget heubel punten eta dulur kula teh bisa nyebut ai bae. Bener rek katakeun. Eta ge di mana? Wah cenah aya oyai dina iyang. Aju atuh koin dicoyok cenah huyuna iyoy-iyoyan cenah. Laju meuli kadu manehna. Mang meuli kadu. Oh, sabaraha? 2. Nu hiji di puak, nu hiji di taian. Kot ngiweuh pada kena kieu. Kumaha tadina nu hiji di puak, nu hiji di taian. Kayak maksudnya ieu kumaha cenah cek? 2 nu hiji di puak, nu hiji di taian. Horeng nu hiji di purak, nu hiji di talian. Tentu eta nu hiji di puak, hiji di taian. Kot ribuh padagangna. Meh di podolan ku padagangna eta. Kawing, hei. Ulah sok ape, jangan sombong kawing. Dia ngungkurug aja lempang ke sono. Enggak lihat-lihat aku. Wilujeng sumping ka saha atuh nyaho ja. Kori ya dibelokan kene. Ndek sodako mameng pengker boga meme datang mis ges miskin mah borobor ndek ibadah mameng pengker sehat meme datang ger jawab guari mendingan urang apa sih ya naikin dia benghar tapi tilok naik ibadah apa mendingan miskin tapi rajin ibadah mending mana hebat tak kusangka tetangga kawing mendingan miskin daek ibad atau aja gas miskin dia kunaon gitu
miskin ukur beunghar can puguh bener mending miskin tapi daek ibad sebab dunia teh ngajamin yen jelema sen coba deuleu urang make rek tibra jate bogana naon bener imah tina bilik angin kolot blang blong ada rasuk ngeunaheun teu kudu meuli kipas angin imahna tina palupuh lamun kieu teh keur ngeblekeun wer be cukup ih atuh ngeunan eta jing baheula mah kos kitu bener teu Bu eta kula heubeul buka inung kolot kula teh mun es make kolambu bae kula sok ngendong jeung ibu kolot nah kolambu ngeunaheun eueuh reungit anti obat nyamuk ngan eta lebah bara bege mun geus muakot mulek eta gati eta dileungitkeun kolambu mah aneh aing ge hei Bo hei sok ayeuna ya mendingan miskin tapi rajin ibad sabab belum tentu jelema beunghar bakal nyenangkeun loba cenah duitna ya Allah kadang-kadang Masya Allah nu beunghar penyakitna gede dulu kencing manis faru-faru jantung stroke penyakit mewah kabeh coba nu miskin bisul be eta penyakit sial bisul ai beuteung nyatu cager baruh ku make ceng ka mana bapak pugu bisul atuh oh sakitu dong mulai nu noong moal hit dua jadi huntu mulai nu noong coba sebab jadi huntu mah lamun loba nu gandeng sareukseuk entek eueuh mun noong nyeri huntu mah mentak noong jelema nu nyeri huntu mending kene bedo ngadadak mending kene gagu sok euy ayeuna urang belum tentu ya Allah deuleu cenah jelema deuleu duitna loba ya Allah deuleu kadang-kadang nu miskin mah atuh paling ge ku gobang beresnya asa dia geura nangkep dia ka dia aing ngegusruk langsung kosrok lah beureum dia angin dia masyaallah tuh teh muak dia nyiksa aing alhamdulillah dia alhamdulillah tuh aing musibah cek nu ngerok cukup tapi dalam nu beunghar kadang-kadang imanna 3 tingkat mobilna ge 8 ya Allah Gusti bener teu cek nu beunghar aing masa laki gajina sabulan 70 juta mobil aing 3 imah aing 3 tingkat tapi aing masa laki datang jam 11 penting jam 12 aing jeung anak geus hees teu papanggih jeung salaki berangkat lantaran salaki sibuk di kantor berangkat 4:30 anak jeung pamajikan masih kena hees kapan ketemunya tapi dia lu miskin imahna leutik ngan 2 kamar unggal pueu papanggih bete reuneun mata ge reuneuh terus teu reuneun ai papanggih bae mah Masya Allah barang eta cek nu beunghar teh aduh aing marungsing be nu aya barang neuleuh tetanggana imahna ngan sabu teu pira imahna tina bilik tina panggung ngan 2 kamar ya Allah anakna 20 hiji kuari kedeuneuh deui pamajikan anak astagfirullahaladzim ya Allah tapi eta barang neuleuh tetanggana ya Allah tetangga aing mah deuleuh cenah si eta imahna ge bilik tapi senang bae nu aya aing mah duit loba ya Allah diteangkeun ka nu beunghar Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam ulah kieu Bu ya uluk salam teu kudu kieu Assalamualaikum kum salam ulah kum salam waalaikum eta kebiasaan urang coba jawab assalamualaikum tah kitu ulah assalamualaikum kum salam gitu euy ibu dek ngaji sasalaman ka salaki assalamualaikum salam Pak mama rek ngaosnya kana Ustad Entad hanya ampunanya mama kada wudu sih bae cenah nyanya ya dah kenyapa geus sih kudu omong deh cenah ku kitu-kitu ge pas saya urang mah parang sing beri anak ngaji ge cenah ih maksudna mati ku maneh mah lain syukur pamajikan daek ngaji kalau katu kuwayan nanti beti minta doa atuh wajar teh ngadoakeun atuh aku ngiri doakeun atuh nya ukot pas anak ngaji kot darder bebeja ibu bebeja osok bebeja ka salaki teu ngaji alah tilok aing nyaho
tilok salakina di itu di dapur gitulah pamajikan anak lempeng jadi samper rada dia hayu tenang tungguan itu aing sakedeung cenah mau guru kae nitipkeun anakna ka pamajikan ka salaki jadi itu salakina tuh hei kami nak ngaji astagfirullahaladzim engke anak mengising-isangan laju nu saja cenah bere dahar engke cenah sangguh haneutkeun cai taheur kami carape balik ngaji ji aya di dieu nu kitu lain aya kabeh lain aya euy eta bu aya ka salaki nya butuh ulah sok ngaran salaki dusun nu kitu teh nya atuh kumaha kakak tah kitu euy ieu mah kadang-kadang eta ieu cenah nyebutna di dinya jeung di dieu salaki jeung maca eta cenah di dinya maka di dieu cenah kereng bae pa cenah di dieu mah teu kereng teu naon ka di dinya di dinya jeung di dieu mana batasna bae eta kudu nama eta salaki jeung majikan kan Rasul diutus ke alam dunia nyampurnakeun akhlak pertama akhlak orang pribadi akhlak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kudu bagus akhlak apa pada kudu bagus kudu bager kasaluhureun homrat kasahandapeun karunya terus kuduna mah silih hampurakeun dosa ngabina rumah tangga heula akhlak jeung papada akhlak ka salaki akhlak ka pamajikan urang kudu sopan Pak tempo Kangjeng Rasul ya Khumairah ka istrina ya Khumairah wahai kembang berem pernah ibu disebut kembang berem ku salaki kumacek salakina kiai pamajikan kula mah teu pantes disebut kembang berem lamun kembang tai kotok kadang-kadang pantes bu euy pak ngan ari salaki pamajikan mah kumacek salak mun salakina mama papa mami papi mimah pipah atuh paralon ka dituna atunya imah kadang-kadang desa laki ku gablek polo deui nyawa pamajikan hideung di mana bae cenah geheng astagfirullahaladzim enak batur eta ka kumaha cek pamajikan tos di warung kanjut laher cenah ku ngomong bae eta kumaneh ulah kitu cenah pamajikan aing mah cenah hideung ulah kitu teuing kumaha ngomongna pamajikan aing mah kurang putih nah jadi kurang bodas tapi tetangga kula mah tuh budak laletik ngobrol nu teh Jakarta baralik tadi muludan euy ngobrol biasa cenah lu mah kuat nyacas cenah putih bagaikan kapas iyalah gua mah di sana makan roti gua mah hamburger hotdog hot panas dog anjing panas di hakanan iya cenah gua mah di sini makannya juga cenah jantung aja iya lu mah pasti cenah kayak itu ya lu mah cenah ini begini kenapa sih lu mah cenah agak geheng begini iya cenah gua mah cek emak gua ge cenah cek emak gua cek mana gua mah cek emak gua ge cenah geus teuing cenah hideung maceng cenah angel ka belok atuh ieu jelema hideung leutak di dina amplop moal kaciri angel ka belok nu hideung mah antak bisa nu hideung nu ade ngan eta jelema hideung ulah sok make baju beureum jodoh kompor kahuruan kadeuleuan apa pot nggebos alabat ruak jeng terus ya aduh aing geus lewat sajamnya kudu nama ibu saling ngampurakeun dosa salaki jeung pamajik osok satahun sakali paling balik salat sunat ya hampura nyapa hang sih naon sih cenah enggas ku aing dihampura enggas naon sih kudu nama ulah kitu siling hampurakeun dos bu tuh pamajikan kuring mah sampai Jumat bae mapak di lawang assalamualaikum waalaikumsalam hampurannya cenah Kang sami-sami bisa loba dosa pasti ja akang ge loba dosa kitu pamajikan kuring mah osok eta baju mah hi kiai lain ku teh isin ih kasalaki sorangan isin aya di luhur ranjang duaan bae teu isin ih aya eta seuring ngapureukeun dosa teh isin aneh ulah kitu diukeun salaki gek
sekali-kali kudu ngadiukun salaki poe Jumat naon ieu mah cicing boga ilmu anyar ieu mama paloba dosa hayang dihampura langsung ke ibu tubruk salaki kunaon pamajikan aing kasandingan tanaon salak kada langsung Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm ke eling keneh kumaha eling atuh lain kunaon imah hayang diampura mama maloba dosa ka bapa ya Allah tan bisa ngalaksanakeun kewajiban seorang istri kanu jadi suami jadi masya Allah bapak mama main diampura bahkan mama maloba dosa ka bapa loba nyarekan ka bapa sampai sakatorek sabelah celina gara-gara kumaha dicarekan ampurannya apa bisi mama neka surga terjadi gara-gara nyarekan mereka bapak ampurannya apa salaki dikitukeun ku pamajikan bu ngajengkang salaki langsung kumaha salakina aya ge bapak makomo loba dosa ka mama sok nganyerikeun bae ka mama sok nyieun hariwang bae ka mama mantak dina detik ieu bapak maeng diampura nya mah bisi mama bapak ka surga teu jadi gara-gara boga dosa ka mama hampura nya mah aya ge mama nu kudu diampura mama komo loba dosa ka bapak bareta teh bapak leungit duitna kantong 1 juta ku mama dipaling Pak masyaallah ja bapak teh mere bae eueuh bae ngomong dipaling ku mama ampurannya Pak pake meuli baju daster geus soek ku di dasterna ge Pak ieu ngampurakeun dina teu kieu mama ampura bising ke mama neka sudah teu jadi gara-gara boga dosa ka bapak nyokot duit bapak-bapak teu ridho hampura Pak hampura kumaha salakina aya ge bapak mau komo loba dosa jasa ka mama ya Allah bareta bapak ngomongna gawe ka Jakarta bapak kawin deui mah nek ditalak kakok geus boga anak 3 mah bareta teh mama leungit anting sabelah ku bapak dicokot pake mas kawin mah tangkorak dia cek majikanana eta pasea deui bae tungtungna eta eueuh horeng teu beres atuh kituan eta terus mantak endek sodako mah mengpengger boga ya kuari muludan ya kudu sumangat ke tahun hareup amin ari dia kamari mere tante nyumang muludan kamari beuh aing masyaallah bae aing tahun ieu mere teh dia beuh aing lain butuh hayang aing usaha aing kumaha keur kieu aing tanaga membantuan tanaga doang tahun kamari dia tahun kamari ona main henteu cenah ih kuari kosong kuari tahun kuari blong tahun kamari jong tapi aing tanaga siap sarua bae sarua ba apalah arti ada dana mun eueuh nu ngagawe mun eueuh tanag sok model ibu ayeuna nu nyeun paeh nyeun pasung nyeun ieu saya tak ibu-ibu apa bapak-bapak nu nyeun rendang ge anu nyeun sayur anu nyeun paes bolu ibu aya duitna atuh jaeta kami nu neangan duit bapak-bapak ibu anu ngasakeun babarengan gotong roy bapak nu nyiar ibu nu meakeun ieu tukang ngarengseukeun jurig duit kabeh aya geus kana duit teh ampun alebatan naon mantak ulam paling teu hayang balanja ka pasar jeung pamajikan kunaon kitu eta bikang mamun ka pasar lamun nawar can gepeng me padagang can eureun hayang mata ge kula lalaki mah tilok loba nawar kami lalaki mang sabaraha duit daging kotok sakereutna 15.000 Pak Haji bungkuskan 5 atau tinggal mayar 75.000 beres aing hayang dahar jeung daging kotok jajal ibu-ibu mang sabaraha daging kotok sakereutna 15.000 meuni mahal 15.000 tilu meureun ceuk padagangna atuh teh nu dagang kunaon kitu sakalian cenah encap aya gelap macan eureun nawar ampun ibu-ibu tah laju eta lamun geus toap di pasar atuh angel ka kaluar beneran ceng geura jajal aya ka pasar jeung bikang nu teu deuk dibeli ge dibeli lalaki mah ka mana ka pasar kudu meuli beas jeung sambeleun meuli beas sambeleun beres balik jajal awewe duit geus nawar ieu nawar itu kena beda lah cenah neuleuh eta teh neuleuh mangkok lah cenah geus neuleuh sendok neuleuh mangkok neuleuh naon
eta di imah wadah runtah aya keneh geus meuli deui bae geus anu teh cok urang jata kamari meuli naon ieu mi spray hand dan aya keneh loba ngomong naon lalaki nyaho naon aing nek marah pan jadi pasar aing atuh ge isin nih boga ka isin aing ge tah heuy nah mantak Rasul diutus ka dunia nyampurnakeun akhlak lain nyampurnakeun ilmu nah sebabna setiap jelema berakhlak pasti henteu setiap jelema berilmu kadang-kadang jelema nu boga ilmu sok takabur kadang-kadang lantaran rasa aing kadang-kadang nu beunghar takabur rasa aing beung tuh makana insyaallah dengan peringatan Maulid contoh kurang akhlak Rasul anu mulia bu'itsu liutammima makarimal akhlak ka Gusti Allah kudu kumaha neng sing rapih kieu ka mana bae make kudungan terkecuali neng keur mandi benar insya sing rapih kieu katinggalina geus teuing diledek ge ih dia orang-orang hulu dibungkus siga lontong bae kos aing lezing beudeuh cucu aing nongtot bujur aing nongtot hareupeun aing lepot eta jelema kuari kitu anu bener diledekan dihinaan anu salah dibangga-banggakan urang mah ulah urang nangrangnya mesti nengke make tiung rapi belajar maca Quran ya itu disebut ortodok disebut dusun teuing geus teu nu penting urang silahkan zaman boleh berubah tapi akidah urang mah akidah is umat Kangjeng inna dina bada ghariban wa sayarji'u ghariban sesungguhnya cek Rasulullah ketika aku membawa agama pertama agama dicanda ku Rasul asing nah engke ge cek Rasulullah di akhir zaman jelema nu nyekel agama bakal diasingkeun sok kuari diasingkeun jojong be kuari mah perdagangan tilok nanya ka kiai pertanian tilok nanya ka kiai hukum riba geus teu nanya ka kiai bang emok ngaleuyah di mana-mana salaki da teu nyahona naon mayaran geblek eta geus teu nanya deui ka ahli-ahli Allah geus teu nanya deui ka ahli mata kuari padagang tinggal hutang patani tinggal tani lantaran dagang jeung tanina jeung bisnisna geus teu tatanya ka ahli ilmu ieu meunang apa henteu ieu sapa henteu nu penting aing untung gede imah kabangun mobil anyar bener mantap eueuh kabarokahan dikurangan ku Allah Subhanahu gara-gara orang jauh ti ahli Allah jauh ti ahli pengajian urang nanti lok tatanya kitu teh meunang apa henteu mantake kudu tatanya insya ya berkah mulu dan mudah-mudahan orang ku Allah Subhanahu wa taala dihampura dosa ditetepkeun iman Islam diparanian taufik hidayah anak sing saraleh tur salihah amin ya rabbal alamin sakitu bae nu kapihatur geus jam 11 saparapat aya qori urang anu ti Tangerang terus aya qori deui nyata Ustaz Darwin anu ti Medan tah urang dangukeun heula Bu sabab ngadangukeun Quran geud ganjaranna tapi awas ulah Allah ulah gitu Allah biasa banyak sakitu nu kapiatur ihdinas siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.